Ping-ping hayam. Sereh atuh nu kieu teh pira Oh, apa baraya. Tapi serehna lain sereh wangi, sereh samara. Sereh samara. Kade baraya lamun sereh wangi eta mah paragi ngubaran budugnya. Bisi weureu ngaliwat Bisi sereh wangi weureu. mah. Aya ieu teh kudu digeprek heula baraya. Geprek heula. Siap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadulur sakota sakanagara Indonesia dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel Sangu Beui TV dalam acara Ulam RI baraya ulin lampar bersama Waedi. Nah, kesempatan kali ini biasa kita akan buat ram lagi nih. Kebetulan ini spotnya lagi ada di desa Cinengah, kecamatan Rongga Baraya. Tinggal lihat hamparan pesawahan masih keneh asli baraya. Tapi kali ini ditemani sama Odeng. Odeng. Halo guys, kembali lagi buat ram bersama Ram ya. Nah kebenaran ayeuna Waedi nate keur eueuh baraya keur ngangon doma di Dubai. Nah, sibuk Waedina. Sibuk cenah Waedina ayeuna teh. Ada yang ripuh ya ada soranganan. Sosoranganan ieu duaan mah nya sorangan duaan ye. Duaan nya kameramen. Aduh. Bacil-bacil titaheun bacil-bacil mah. Hese jadi ujang mirun seuneu. Nu bisa mirun seuneu di baraya aduh. Nah, penasaran petualangan kali ini tonton sampai habis ya. Bila belum subscribe dulu channel Sangu Beui TV. Oke baraya, sip lah. Nah, baraya ye Odeng keur sibuk ya. Masak naon ayeuna biasa ngaliwat deui. Nah geuningan ngaliwat teh ayeuna mah aya santan, aya bawang, aya nama ngawuduk. Jadi ngawuduk caina make santan kalapa, daun bawang. Ini mah seungit nya. Seungit. Anjeungit nama ieu ya. Daun salam. Kudu salaman heula atuh meureun nya. Deui mah daun hungkul. Tah jeung ieu naon eta? Daging ping-ping hayam. Sereh atuh nu kieu teh pira apa baraya. Tapi serehna lain sereh wangi, sereh samara. Sereh samara. Kade baraya lamun sereh wangi eta mah paragi ngubaran budugnya. Bisi weureu ngaliwat sereh wangi mah. Aya ieu teh kudu digeprek heula baraya. Geprek heula. Siap lah. Orang lebetkeun ieu nana ya. Daun bawangna anu terus disiksikan, tapi daun hungkul nya baraya. Nah, tangkalna nama ieu tong dilebetkeun ka dieu. Engke urang pasak, tong dilebetkeun kana liwat ieu daun salamna. Teu seureut teuing 3 we. Nya si seungit teuing. Ayeuna 2 lebeskeun. Ayeuna urang masukkeun santana. Mun ceuk orang Sunda mah cai pati. Iya ayeuna ngaliwat 2 liter. Ya, bisi aya nu ngarit, bisi nopel gitu tuh. Jadi moal kekurangan. Caina wah cukup baraya. Nah, tap entong hilap hiji deui ieu teh kedah dihuyahan sasendok wae biar mantap.
Aduh baraya cuacana rada mendung iya. Jadi wa odeng masakna ieu mah di jero saung lamun di luar mah ieu keburu keburu hujan gitu kacau kena hanasa ngucan asa ke orang di jero we lah keun wae. Sip. Halo hurung ya hurung. Si Doro wa lah. Si duru heula wa Iris lah. komorek hujan kieu mah. Aduh tingali atuh spotna tingali aduh. Wah Edi pokoknya mah nyakal menteng ngilu teh lah pokoknya nama nyakal Wah Edi lah menteng ngilu teh. Tidak ngadon kadubay atuh daek naon kayak kadubay coba. Yang diajar bahasa Arab cingan nah kayak jeung riweuhnya di urang ge diajar kadoma bisa. Riweuh si Waedi mah. Riweuh tinggal atuh spotna ieu. Oh. Mantap pokoknya nama. Mau mengecewakan. Mau mengecewakan atuh ayeuna di menuna ieu teh sangu guduk. Sang guduk make santen gurih. Ciri khas Sunda pokoknya nama. Sunda atuh. Sunda punya pokoknya nama. Sip lah. Aduh guys si wae ngopi we. Oke lah walah cenah. Merenungan liwat asak. Lain wae ya menuna naon wae wa. Wah atuh menuna ayeuna berbeda. Moal lauk-laukan ayeuna mah. Ayo wae lauk puasan ya. Bosan lauk-laukan. Ayeuna mah jeung sieu. Jeung supa ceuli. Jeung lemer baraya. Nah, supa ceuli teh harti. Barada gitu. Mantap we. Oh, iya menu utamana nama biasa iya gitu. Terus ada pelengkap nama biasa we sama aja sama menu andalan pada tiup ayo pada deui wae baraya pada tiupnya apa teh baraya pada tiup karena kita baraya pada tiup eta asin japuh cenah tah ayeuna oh pas nyebutkeun puhna eta teh niup gitu marana jadi asin tiup ngaranna teh pada japuh gitu tah wae di mah cenah paleun aya pada tiup we. Ya baraya sama biasa sama pelengkap nama tahu bola baraya siap murah tapi gak murahan pokoknya nama sip lah lain murahan tapi gak murahan wah jelas iya mah murah tapi gak murahan gitu kuduna ge si jaka si wajah karingkuk makalah ka macapruk dinya ya mah gitulah baraya lah siap. Oke, stay terus. Baraya. Nah, iya tamanya tuh sama mal de coel. Lalabna naon eta? Ya sawe bonteng. Bonteng. Anu sok dipake ku ibu-ibu biar leuwing nih. Lain ninganan eta siga buah naon eta? Ya.
itu menang mulung wah biar nyata aduh menang mulung naon eta siga alpukat alpukat itu dicampurkan jeung gula beureum aduh mantap pokokna mah mantap cocok wa engke jadi geus dahar meureunna aya cuci mulutan urang teh nya oh jelas atuh bisa geus cenah asurukeun euy ari hirup di kampung mah kudu segala daek pepelakan tuh ya melak jahe ya melak jahe lumayan tales beuti ieu teh tales Bogor cau gitu jadi cek paribasana ai hirup di kampung mah gitu nya moal loba teuing jajan naon sababna jajanna oge geus loba di alam gitu asal urang nawe ulah loba titinggalian jeung dedengean tututi ka batur. Nah, sabarna lama alam teh ieu teh geus nyampakeun keur urang sararea kitu nya dina bab daharna fasilitasna naonna nah makana urang teh kudu ngamumule ieu ka alam ieu aya sampah cokotnya nu plastik ulah ngabala intina ulah naon ulah hayoh wae mencemari lingkungan gitu nya supaya naon supaya lingkungan urang teh terjaga urang bisa bager ka alam alam oge insyaallah bakal bager ku urang bager ka urang sararea gitu nya. Oke, sip. Kakarak ngagolak ya. Liwatna kakarak ngagolak. Wah. Ieu alam saking ku masih asrina. Manuk-manuk oge masih keneh loba anu cingkoroceak. Bangsa manuk naon wae, Wak? Manuk haur aya keneh tikukur manuk puter anis aya keneh aya wah kadenya ulah cenah apaleun tukang manuk ya ulah cenah apaleun ka dieu kena bisi dialaan di jaringan aduh meureunna ai urang mah geuninganan naon ngala resep kitu nya ari melak tara jadi atuh habitat aslina teh raruksak kumaha lamun engke anak incu urang tak apal manuk cangkurileung acan kan ripuh gitu nya matakan pesan ti uwa gitu nya urang kudu ngamumule ka alam bener tah Wak? Pasti atuh pasti sip sauna liwatna geus saatnya Wak saat ya sukun sama lain mah sameleuna enak di naon disebut nanti disupankeun gitulah. Jadi ayeuna tinggal ngaganggang terus ayeuna urang ngolah ya, itu tadi naon rek ngolah naon ngaran tadi teh kuping muning kuping muning yo bari ngopi si wae mantap euy. Oke. Asin tiupna ek dibeuleum atau ek di goreng kumaha ya? Kurang goreng lah. Goreng bae nya. Biar mantap ya nya. Oh, tinggal ganggang aya namanya. Yo, stay terus sampai akhir. Sanggup euy. Jangan lupa naon? Like. Jangan lupa like and subscribe. Pokoknya nama share siap tong hilap komen-komennya baraya pokoknya nama diantos ku Waodeng kayak dibacaannya hiji-hiji dibalasan lah kalau me baraya
Oke baraya aya nama liwatna perantos asak. Aya nama orang masak naon teh ninganan celi gajah dinosaurus lah. Odeng ya masak jero masakna Cep encep odeng aya nama. Jadi masakna ya tadi sederhana wae gitulah lamun cek bahasa kampung nama dikerecek. Jadi ayeuna naon make bawang bodas, bawang beureum, tomat jeung cabe genot itu gitu nang. Cabe genot, cabe kompor gitu. Hilap pokoknya mah. Minyakna terus panas. Nah, di mana-mana geus panas ayeuna ngosrengkeun kadinya wa lah. Goyangkeun wae teh. Cok lah goyangkeun. Acan wa acan panas. Acan panaskeun heula tuh. Goyangkeun wa lah. Kade minyakna kudu nu panasnya. Kamu nu tiis mah bahaya moal asak gitu. Wah. Jangan siga encep anu ti Tiongkok we. Wah, deh kok beraya deh. Asupan. Dia tungku dadakan gitu nya dijieun we tihang. Nyieun tihang 3. Kabeulem. Tapi kabeulem geuningan. Aya sieun runtuh we mah. Runtuh mah. Oh, da aya kana gula dieun. Oh, asak beraya ieu ya. Asupkeun aya nu ngayeuna na. Lemberna. Mantap euy. Gula beraya. Bumbu pokok, iya. Iyahan. Kecil. Penyedap rasa. Ya, penyedap rasa. Ya. Aduk-aduk lah. Beraya. Iya. Racikan spesial. Naon eta? Tidak menyebutkan merek pokoknya mah iya we nya. Saus tiram gitu. Siram lah pokoknya nama. Siram. Biar ada vedo. Kumaha rasana wa? Pokoknya nama serasa melayang pokoknya nama gitu di taman mana mah gitu. Pokoknya nama mantap, kenyal gimana gitu pokoknya nama. Campuran rempah-rempah nawa aduh. Beres goreng lemerna, masakan lemer ayeuna goreng tahu digoreng siwa malah tahu teh geus alus maka jeung digoreng atuh. Aduh, ya tidak.
Oke baraya sambil ngantosan si Uwa masak anu sejen-sejena tinggal tahu jeung japuh ya. Sayana urang jahit heula ieu sauna ieu geus asak ya asak bukakeun mantap sang wuduk teh nu kieu ya seungit salam seungit sereh jeung rasana teh gurih sabab di santenan ngan pedah ari sang wuduk kieu mah teu bisa dibawa lila jadi maksimal sapoe gitu sebab pan ari sang geus di santenan mah sok gampang basi sanes basi wah atuh sami sareng channel beueuy jadi beueuy gitu tah. Siap samalna eta tinggal ngarenos tahu asak ieu lemerna nu tadi kurang dipasak ieu lalabna peuteuy selong jeung poh-pohan wah ieu teh lalab anu mararahal wungkul ieu teh di kota mah moal manggih lalab tiup wae tadi ya apa lalab tiup naon poh-pohan lain waktu tiup ngepoh eta mah pandai tiup teh anu kitu teh poh segala soal tinggal ngadagoan asak asin jafuh kada kudu pasohannya asin jafuh sambil ditemani pemandangan di sore hari. Aduh, pokoknya mah legok ngomong malah gokil pare keur meujeunna pinoaneun cek bahasa kotna tadi ditu di aya yang celing eta teh bumi anyar kene nikmat ampun pas sore di saung nya bisi anu nanyakeun apa sore meureunana teh salat heula tuh salat heula teh Wak salat teh kira akunya kana kewajiban tepan urang teh naon urang sok naon syukur ka alam tapi kewajiban ditinggalkan kata kadeknya cing ulah poho karena sholat. Alhamdulillah baraya ti awal dugi ke akhir di mimi tinggal liwat masak lemer masak tahu jeung asin tiup terus nyamal atos baraya apa nama nah iya lemerna ya mantap lagi gurih ya tah lalap anu jarang mangga taruang baraya taruang mangga bilih teh mah aya rekomendasi menu anu anyar nya mangga balaan komen lah kira-kirana gitu nya Wah engke Kang Ebot Ramanu engke kedah masak naon deui ya tapi nu kira-kira urang nu kajangkau gitu nya ulah daging sapi da sapi nangge can usum mah bener tuh Wak bener kan usum kurban geus kurban mangga lah mangga baraya urang tuang heula bismillahirrahmanirrahim. Wah, edit yang masih ngarit gitu.